Wilujeng Nyakseni.
Dasar salah kirim gua. Agak yang tinggal isi anak meluncur semua baik. Udah ini busuk. Buat main gawe. Gawe busuk. Kopi geger. Jangan enak. Yang malam nak. Adek ah. Isu mantap kok. Adek teh mikir lah. Adek tuh teh lari tuh sama Nea. Sampai pada nage. Kalau merusak tuh bagi dewek. Maji kolol kelot. Kali kau mikir mikiran musep jeung gawe. Jeung Kang. Musep jeung gawe teh pagawean pangetulan. Aduh. Kok kuwi kan salah gede kalau ada teh. Entah mana salahna. Sok gue pikir ku akang. Diisuk jedul, pikir ka sore geder sama lu sisi balungan. Pangetulan nih. Aduh, Dika. Kagak apa-apa nih. Pembunuhan karakter profesi. Ya, Dika. Lu sama rasain deui ku dewek dicetrekeun. Museuh teh hiji profesi heuh. Ingat. Profesi anu kalingka muliana. Kaliwatan museuh urang teh bisa diajar salah. Yang sekurang kamu terima biji makna kaliwatan museuh urang teh bisa ditelakeun yen di pangeran teh datang teh bisa diteguh iraha datangna kumaha carana Jeung saku maju belakna. ningati ya kan gaprek teh tinu filosofis contohna ya balang kosong arti ngabusik ngandung hati urang teh kudu ingat yen hirup teh kudu ngamasikeun hate lalu balang hiji sing ingat pangeran urang teh ngan hiji la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah kan ya hirup teh papasangan aya miskin aya beunghar aya hirup aya bae aya laki aya awewe aya udud Nya aya di kopi lah. Enak. Bosan. Deui kitu jawaban salain ti eta. enggak satu bari nage tong ngabas di soal eta adalah Mung. ya
Aing mah aya bahan SD di pos ronda. Jeung eueuh simut teh. Mana bangsa tadi mah? Mana sok ka dieu? Siap, Baksana. Nanggo ge gini bangsa tanya. Atuh nuhun ikan. Datang pipisan. Mugia sing janten kasayan. Cocok pisan ieu mah di peta di peuting. Mimpi naon maneh? Ih, mimpi runcah jeung si Oneng randa atel deui sia teh. Dasar lalaki teu ngumpulna wujud. Kagak beug sia teh aya nyandung. Lain kitu ikan. Kemana karap ge teh? Ari geus Mimpi di badak bodol punya oneng. tupan akang. Boleh bae tadi ikan. Ieu. Cek taksir impen. Ngimpi kitu teh. Bakal kita ngejekin apa? Ari Indonesia, rek kawin, rek hidup, dah. Ih, kowe mat. Siga apa yang nama? Dewek mau idit euy. Biasa. Si cantik. Si Alima. Kang Otis, teu bosan, ngapain pas saya? Baik. Aneh. Kata dewek teh keur kemud mah. Teu aya keur aing malah. Iya, Kang. Cikene
Baiklah, pasrah lagi ibu. So, Aima. Ih, bisa saya pisah. Iya, Ima. Naon eta? Gorengan sarung cikopi. Kak, kamu akang ya? Nya aku keur akang. Can mobilin akang teh. Aku itu majikan. Canang. Naon iya? Malah-malah. Paket asin ngabuluk ieu bulana. Akang, kabura imahnya. Bulana naon? Kejadian tadi isu. Ah, keun we. Kapan geus biasa eta mah. Bumbu dina rumah tangga lain pasya teh. Kapanan hari geus pasea apa jadi lebih geget. Tak. Tiga ayeuna. Tiga bobogohan baheula. Bisa na ayeuna rayung teh. Lain ngarayu. Teh ieu mah kenyataan. Lain jelema. Udah dipakai keun. Anajan hirup tipu. Eureun pakai pusat bahan. Dahan keren-kerencok. Tapi rumbak jok. Umah taya karempang teman di darpo isuk. Itu sana. Nyata. Tapi kan sakabut mah imah heran. Naon? Padahal baheula boga teh hayang nikah imah Kang. Aya anak bandar beas anu pangbeungharna di kampung sabelah. Aya oge Kang anakna Ki Camat. Anu kata ayana moal beak 7 turunan. Tapi teuing kumaha imah jogna teh ka akang otis. Situ kamuseuh. Oh, bapakna keur dahar saboga oge anaknya di walungan. Dasar jodoh nya Kang. Ikan aduhungnya. Bigar awak kang mas pramuatis. Geus lain baktuna keur kaduhung Kang. Imah mah geus narima lahir batin. Alus hari gitu mah. Apa kayak Parima Sakti majikan.
kerajaan mah tidak bisa ditaklukkan korban harta ibadah. Sanajan hirup pas-pasan, lu penting mah hati kalian ikhlas ridho. Sabab derajat manusia dipayung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanes diukur korban harta ibadah. Angin iman kita kepada itu tadi cuma beli barang kopi ya. Tapi kan apa kemarin tapi makin pernah mikir kan hanya rasanya jadi jelema beunghar cinta curang yang udah lama kan karena kabalatan mobil nggak jajal sawah kebun hanya kan rasanya jadi jelema beunghar Mana mah? Hari ini bukan hayat jika lu ngajak pasea. ih lain ngajak pasea ini mah mau nyipta unggul mah rasanya jadi jelema beunghar Iya kan? Cek mana juragan Dharma senang gitu. ya tantuna pasti senang Tim saha cantang tuh ngebugu mah iya juragan Dharma mau bisa senang awas kurang. nah bisa gitu kan Iya kan? Juragan Dharma mau bisa senang awas kurang. Ya, tengah penting tiba-tiba HS. Dan hujan padang. Reja, hujan. Pikiran mana teh sawahna kabanjiran apa henteu Biji tengah penting ini ka sawah urang mapan sare. Mana mau hujan-hujanan di tengah sawah. Tuh, selalu senang kan? nya oge nya kan Tuluy. kayak kene dulu nah Ya tuh, ya tengah putih kadeng sora kuda. Jika ibu bantok, koreja udah deui mana teh. Nya pikirna hari bantok geus disosi acaranya daya sieun bangsa asup ke doi imahna. Nya mana teh manulis bantok ujunglah teh aya karena saya berujung tilu. Pak, urang mah antara kisasi atawa teu karep teh teuing. Da mun aya bangsa asup ke doi imah. Tuh, pikiran deui maneh. Nah, geus senang. Juragan Dharma, apa juragan otis? nya oge nya kan ai kadinya mah Ya, aduh. tapi kan Ah, geus. Ya kan? Hari gelap. Enggak. Kok sampai bakal hayat? Pakai jeung hayat jadi jangan sagala. Ini kieu. Siga aya senang. Sanajan dari isuk sore teu, penting mah nyuruh kunci kopi. Jeung bala-bala. Kieu makan senang. tapi lain hartina urang teu bisa beunghar kan nah Lain. Kehidupan manusia mah juga diri. Kadang aya di handap, kadang aya di luhur. Ya, urang di handap. Artina urang bakal ka luhur kan? kiraha tukang kaluhurna imah bosen hayo we dihadap Sabar, sabar. Kapanan akang terhenti ya. Terus penting ini. Urang apa itu? ari akang rek ka mana kitu Kuku. Kau jabar, sudah datang. Rek ngajak tempur ieu mah. Rek kamanakeun? rek bawa balik Ih, bala-bala lagi. Cek. Itu sudah habis kunaon? Ih. Urang oh dahar
Aku senior teh. Wah, anjing. Tiluan meureun. Tilu, wah. Ji, wah. Tilu. Kok si aya naon? Iya, itu sang elek. Mana? Elek ganti wah. Nanti di mana? Itu wah atau tilu kartu? Di mah tilu. Tilu. Ah, Kajakan elak lain gitu wah. Iya, iya. Sesuatu yuk. Naon aing ini?
Ih, dasar ada kampung kuliga. Uang yang dipalsukan umumnya merupakan pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah. Pihak kepolisian telah mengamankan sedikitnya 18 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Hasil penyelidikan menunjukkan praktik tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, namun juga mulai menjangkau ke daerah pedesaan. Menanggapi kondisi ini, kepolisian dan pemerintah menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat melakukan transaksi tunai. Masyarakat diminta untuk selalu memeriksa keaslian uang yang diterima. Pendengar, Bank Indonesia juga mengingatkan agar masyarakat menggunakan metode 3D, yaitu melihat, diraba, dan diterawang. Rasanya, terus ku hese-hesenan yang nganuin, tapi kekawani jelema ieu namanya tak duit palsu. Nah, aku mah hanya ngambedakeun duit palsu. Kami mau masih mana duit palsu, mana duit asli. Da arang mangka boga duit 100.000 oke. Kang, Naon sih, Kang? Halika, imah keur ngadengekeun radio. Kang, geuat ieu mah. Dewek nyarita. Sangeut ah. Mangga satu Kang. Engke deh paseannya. Tinggal ieu, akang moal naon? Sangeut ah. Mau geus tadi tuh geura mandi. Bau bangun poe. Ih, Kang, tinggal geuak ieu mah.
Nah, gua penggawa ya. Tah. Dasar sapi ngomong. Kayak dia geus nemong-nemong lu gitu. Mana sekarang pikiran teh? Simbarek gerak tinggalina. Ya, tinggal deui. Buka satingna. Ah. Manggih ikan, nang manggih. Manggih, sisi warungan. Ayo ke Banjaran. Aduh, bae di ajangan. Ayo. Bukan serius kali kakak deui. Saha tuh Kang minjem duit sakiogana? Atuh. Akang itu nyamuk. Terus. Aduh, aduhnya si Akang. Luas kadang nyampe badannya. Mau duit sakiogana. Ikan. Akang teh luas. Cekung si Nejo. Duit sakilobana. Iya semua asa ranya karena naik kia deh. Hebat itu akan tedikan. Ih, para lain deui. Ulah atuh Kang, imacan siap jadi randa. Cai buru. Kakak. Hilang. Aman. Ikan. Sami-sami Kang. Aing mah teu hidup teu dahareun. Asin mana mah Nurut tarawangan si Puding, Mang Otis teh lain asup angin abi. Tapi aya nu heureuyan. Lain penyakit samanea ieu mah. Teh ka mana wae? Asup angin dewek Masudin. Santai we, beneran ada. Mah geus tinggal. Nyanyi wae pipaseaeun mane mah. Hehe. Iya Mang Otis. Yang penting Mang Otis jeung Jana yakin. Dibalik RT, upah RT. Mana bisa cenah? Ya naon cenah? Tapi sampel. Bagus, dikasih ya. Sip gelo. Jadi, dari masuk angin, tapi kesurupan.
Dana imah. Boro-boro udah barang-barang itu patut. Sasana SO ini hese namun aja. Pun gitu ya deh, eta duit pake nyen imah kang. Imah agreng tiga imah uhen. Asik, kacinta oge imah agreng. Tapi kira kang, nah imah ada dipake nyen imah. Seuing atuh. Ubah lieur nilai dompet. Bilang atuh kang, bilang. Potong di dia, Kak. Si katanya ku batur. Ayo atuh bilang di jero. Imah penasaran pisan. Ayo. Ya, jaga saya. Jangan tukang mah. Ih, si ngobrol lagi sumpah. Silakan, atau lanjutkan. Ici, buru atuh tuh yang HP wae. Ya atuh, teh dia vlog deui. Halo sobat Ici. Jadi, ayeuna Ici teh sekarang di pasar sareng misis. Halo sobat Ici. Ya, misis dari pasar. Jelema benghar mah belinya daging, dan jika jelema miskin belinya kangkung. Jeung oh. Ih, aku misis ulah kitu. Era. Ayo, urang ya. Bunga dan kesalom. Misis. Ayo urang deui ya. Misis. Oh, peta blok cocok. Kopi naon? Ieu sepat ieu aing mah. Oh. Biasa bayung yang kieu nyangkang penting ayeuna mah. Kang. Akang. Naon ikan? Hingga kamu bisa masalah kita ya. Naon? Biasa dia suki. Kang. Beli motor heula atau nyen imah heula ya Kang? Sabaraha sih tadi teh duit mah? Oh, 700 juta. Kau tarik teuing. Kebiasaan memang kan. Ayo. Darina, akan mah fungsi. Mau belajar tanah oke. Nah, Karena akan teu apa eta di usaha. kan nya duit urang atuh. Kan benang langit akal. Kayak gitu jika kumaha mun bukan datang. Ari duit geus dibalanjakeun.
Yang duit kan? Tuh. Duit kuring, kata kelebihan sana. Ya, duit yang setoran orang, dengin, kurang deh. Harus balik deui. Kurang mah teu apa? Duit yang setoran kuring, leungit. 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 Ayo berjuang siap. Bagus kan? Sabar. Kurang ada akang dari gede akang kieu. Wah, bener cek si Haji Pudin. Akang teh kasurupan. Kan kasurupan. Akang mau balanas dulu. Dia lompat atuh, pakai bare sosonoan mah isin. Gitu aneh. Sanes kudu sosono anjing. Ieu nuju. Oh, ngatu bahan hayam gede. Bos, bos. 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 Mulih di mana nyeleneh ieu? Mangga mangga nyi. Kadang. Lu dengar ira? Atanapi. Dia gini jajan jeung kahanan teh dia. Bangsat sih. Kumaha contohna kumaha maksana? Oh, itu tuh dari itu punya. Iya pas hari ini dia. Ate, Naon sih ieu? Poe naon?
di mana-mana oke. Mau jaga aman di luar lain di jero. Ayo jikan, jaga aman di luar we. Nah, mungkin makanya mau ada bangsa oke. Bakal aman gitu kamu kurang jaga di dia. Nah, itu Alamun bangsana ya kan tikukang atau digigit. gedenya. Kieu we. Angkat kene dieu. Mane jaga di tukang. Kang, Oh, sieun. kumaha atuh? Namun kiwai Kang, bawa duitna hadieu kurang jaga barengan. Ayo hayang ES kumaha? Nyahes we di dieu tutupan duitna. Jadi kalau kayak bangsat atau jelema jahat bakal banyak moal. Pinter oke gini. Makanya bawa duitna. Duit mah Angkat jaga di dieu sok. Bro. nah kan kieu mah aman Kang. Sementara mah aman. Ronda. Jangan lingkungan Pemain naon itu ayeuna? Salasa Kang Otis. Kurang mah poe rebo. Tuh, tinggalin. Ngomong naon atuh balik kopel. Tenang, ini siapa? Kang Otis teh kabagian poe rebo. Oh, ada satu Kang, Cek, mangga ah. Kang, ayo dua miling deui we. Ayo, ke ditu. Nah, bersih kan marona, jikan. Marona mana-mana ke hese ka bangsat. Ieu Kang, bisa wae nu marona teh jadi loba pamikiran. Jadi jahat. Upama ningali duit sakit lobana. Tuh, gedenya. Nya heuh atuh. Mang Otis, nah cenah can sarek ini.
mah makanan cikek geus cekrek. Bareungit deui.
Fitnah kan, dia mah laporan. Nah, kan kantor sehat walafiat. Nu ngerti laporan di masyarakat teh ngan saukur hoax. Tapi kelaka. Kuring penasaran kene. Naon eta disebut teh? Segala airnya mau atuh. Iya ya, nama guys. Pansin kuring teh komandan Hansi. Salaku kepala keamanan di lembur. Kuring teh kudu ngayakeun sagala kejadian nu aya di lembur. Kumaha mun eta eusi kuturan teh bom atawa narkoba. Mun aya nanaon ge paduing ka notis nu katempuhan. Sok berapa bukan nana dina. Kadek. Udah kena jadi aparat maneh. Sageuna bisa minta batur. Engeng keur dijebin sia. Eta putra teh. Eusina teh. Seuseun. Kadek ke? Saat ya, atuh Kang, tong make urat dari tanah. Tantangan tersare ngaganggu. Gila maneh mau mimitian. Sageuna bisa minta batur. Geus nikah. Gangguan si ada dia. Uing rek nyampur si WRT. Siap. Gede PPP hija. Beak sia. Sabar, Jaga diri aktivitas. Kang, capek. Tunduk. Hariwang geuning Kang. Hariwang pisan ngajagaan duit teh. Kerican bubuh ieu duit saha? Gitu jika apana akan fungsi nyarita. Jang tangtu nu loba duit teh tabja hirupna. Tah gini. Ku arurang ngarasa maripuna capena yang ngajagaan harta. Nya Kang. Can waktu narurang menjadi jelema beunghar. Imah capek. Can sapoe-poe hacan. Awak geus pasiseu. Hate teu tingkring. Jika narurang kudu diajar heula Kang jadi jelema beunghar. Kak, ampura akamnya mimpi dikawin di kailan teh akang teh can fungsi jeneng nempo harta. Imah nu menta dihampura ku Akang. Sanajan kenal ucap, imah remen pisan ka jiwa ka Akang. Lantaran Akang teh teu bisa nyugupan mangga putus. Jika nu lain, make motor halus, imah teh agreng. Kaditu ka dieu make kendaraan, kosmetik di sajabana. Tapi kahar di ayeuna waktu imah, yen kesenengan teh teu bisa diukur ku harta. Kating terima hati, lain dibawaan duit. Si koreng, kesenengan diciptakeun ku sorangan Kang. Lain kudu diteangan. Tah, gitu ini kan. Allah, jadi jangan beunghar-beunghar gitulah. Asal cukup pipis alus. Cuma loba harta, loba badan. Meh nama bakti ibu kekalebok. Tapi hidup teh loba kahariwa. Nya Kang, Terus eta duit kudu dikumahakeun atuh. balikeun atuh ka nu bogana. Kali jika ieu duit kan duit pamanggi. Akang teu apa sanu bogana. Kumaha nya? Kieu we Kang, anggeut we dieu duit ka
uang aja datang ke dia teh sabab menang laporan terutama si Udin jeung si Dancing. Benar. Senah dia imah teh aya buntelan anu maka mencurigakan. Betul. Juga bersina teh aturan coba. Tah, buat teh hayang nyaho eta buntelan teh bener apa henteu. Iya, Wak. Betul, imah punya ditana. Jadi kieu wae teh. Upama bom atau narkoba mah teu aya. Tapi buntelan mah memang aya. Mana barangna? Iya barangna. Kita pemikiran wae teh. Cicing heula sia teh. Siapa? Lanjut ke imah naon eta si buntelan teh. Jadi kieu wae teh. Tadi sore Kang Otis nagihan di ransel di sisi walungan. Barang dibuka meusina teh. Narkobana. Cicing heula sia teh. Betul Pak. Mangga dilanjutkan. Lanjut ke imah naon si buntelan teh. Mangga tinggal we pokoknya ya. Imah berat. Astagfirullah! Duit kabeh ya sina. Duit kabeh eta sina. Menang di mana si Otis? Nang mangi wah di sisi walungan. Nah, sanu mijeun nya. Sabaraha jumlahna Otis? Jumlahna teh aya 700 juta. 700 juta. Cina duit jangan bah dia. Oh, ieu mah duit. Aos deh. Kada lembang kita. Duit mah ya mah. Tapi kela-kela. Asal duit leutik Pak mah duit teh. Masih balik sia teh. Tuh tinggal Pak. Gede kena leutik uing. Keraku mana tinggalin? Dilihat, dirabah, diterabah. Wah, duit palsu komandan. Cing bener sia teh sulit. Oh, sok nyawanan si Macik. Iya, ya tulisanna. Uang mainan. Oh, properti. Mana Cikan? Duit palsu. Wah, kira pujikan. Berdua spesial ini. Nah, kamari ngomong kieu ini kan. Ikan pada saat dia bisa dena, saluakeun. Dilihat, Dirabah, diterawang. Dilihat, dirabah. diterawang. Wah, duit palsu. Terus turun kumaha ke dia wah. Nah, eta duit gua bawa ke balai desa, jual ngelaporkeun ka si Kowo. Terus kumaha tuh? Ya, kumaha jeung si Kowo eta mah. Nih, bawa dia eta duit nih. Siapa? Kela-kela sakedap Pak RT. Menurut Sim Kuring mah, ieu perkara teu dihukum Pak RT. Lantaran Kang Otis jeung Cahli mah geus kabuktian kalian nyata miboga jeung nyimpen ieu duit palsu. Ieu perkara kriminal, Pak. Ngalanggar hukum. Saha apa? Kang Otis jeung Cahli mah teh nu jadi pengedar duit palsu nu ayeuna keur mahabu. Beduh. Kagak pasca nyarita teh. Sanajan dewek jalma miskin. Jalma kokorannya sombala terusan. Tapi dia kata ya, menang pakai tim jangan apa kuku. Nya geus di mana ieu duit palsu sakieu lobana? Kan tadi aing ngeceskeun. Ieu duit teh menang mangi si walungan. Aing mah cicing heula. Ieu teh duit palsu. Ngomong-ngomong ngarapak kuku segala rupa. Hati ku maneh. Itunya Pak. Oh. Geus lah kayak gitu mah. Kang Otis jeung si Ali mah bebas tina tuduhan atuh. Oh, ayo satu hayu ah. Hayu.
Nya WP apa gen aing? Heuy, Kang. Heuy. Santap ku aing atuh